termasuk kayu siwak kayu kieu teh. Ieu leuwih utama. Cenah naon sababna di antara teh ditaliti ku profesor lain Islam nu nalitina. Nyokot manehna cai sagelas tina wahangan tina sungai kotor ditingali ku mikroskop. Nanti para ginu leutik-leutik. Ternyata bakteri hungkul. Nyokot siwak nu kieu ku asupkeun kana eta kana gelas tumbuhan teu lila parahe. Aya naon ini na kayu kieu mata kayu sok dipake bahan keur odol nya campuran kayu siwak jeung sabangsan matak nyeri untungnya mana ku ieu tah gegel teh gegel tuna we antepkeun ieu sina cayan heula gegel teh antep ke tuna saminggu mah antepkeun eta teh da ari nu sok jiwak mah nyeri untung moal sabab eta teh kuman huntu teh kacida ieu teh jeung ieu teh musuh kuman huntu teh nu sok nyeri huntu mah tradisi siwak atawa disiwak kosok tapi teu ngagunakeun ieu paling rek salat gituan heuh meunang ari padilah eta mah ngan padilah ngilangkeun kuman moal sabab ieu mah beda